Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi Sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Si Geot, Yasana, Kang Heri Supriyadi. Pihatur rebunuhun oge ke asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sareng mugia katampi ku sadaya kadang wargi, sok sanaos sieu carios Sunda buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian ke-42. Sanggeus lumayan lila nerus keun Dewi lalampahanana. Antukna maah kira-kira sakeudeung Dewi rek manjing waktu asar teh, nyidang ding jeung ki wulung sugih aranjo ke awates lembur pamegaran. Lompang biasa ayeuna maah, henteu jojorelatan siga samemehna. Hayu atuh, ceok nyidang ding, mangsa nempo ki wulung sugih anu ngadon ngajengjen bari semuta tanggahan. Kelah, Nyimas. Kapanan abdi mah sanes bangga manusa, janten teu tiasa kitu bae lebet ka ayu lembur. Aihnya. Atuh kumaha, neuro moal bisa asup ari maneh maah? Tiasa. Sanggeus ngomong kituna teh, budak giru bae ki wulung sugih maah kuda kodok kana jero eun bajuna. Gorehel kaleci. Nidang ding mah tibang nempo keun kana gurak gerik eta jirim aki-aki anus maodel kitu teh. Lung, ki wulung sugih ngalung keun kaleci ka ahareupeunana. Kolenyai, aya cahya boda saliwatan. Buragiru bagus kitu maah ki wulung sugih ngalengkah keun supuna. Goning eta bisa. Tiasa, Nyimas. Kapanan anu nembe dialungkeun teh minangka pamukana, pamasihan ti Raden Cakra. Mung sakali nganggo eun, Dewi. Luhung ogi ari kitu maah pangartina ki Cakra teh, nya, ceuk nyidang ding. Kantenan wi, Nyimas, dasadayana elmu Raden Surya teh parantos diturunkeun ka anjeunna. Paingan ari kitu maah. Sumuhun. Nanging ari saur anjeunna maah, sok sanaos elmu Raden Surya parantos diturun keun sadayana oge, kekeh henteu tiasa nyamian kaluhungan guruna, kumargina naon oge, aya takeranana sewang-sewangan. Bener oge. Hayu mong peung beurang keneh. Gedik, geus kitu maah nyidang ding jeung ki wulung sugih narus keun Dewi lengkahna. Anu lompang panghiulana teh ki wulung sugih ari ayeuna maah,
da bubuhan anu leuwih nyaho ka anu jadi jugjuganana. Taulila antarana, antukna maah anu duaan aranjob ka ahareu peun buruan imah. Tetela imahna bah aong anu dijugjug teh. Pikeun sakedapan maah ki wulung sugih rada hulang-huleng mangsa nempo imah bah aong anu keur diaromean kuelasan warga teh. Eta bumina maah nyimas. Naging nuju kuriak geuning, cok ki wulung sugih. Nyidangding tibang umbut-umbutan sarta teu kungsi ngareret-ngareret acan. Tayohna maah bisi disangka jalma owah, kuriak disangka ngomong sorangan lamun nembalan ku ngomong teh, da ari warga maah moal bisa narempoeun ka aki wulung sugih. Urang dieu maah nyebatna bah aong ka Raden Cakra galih teh, ceuk ki wulung Dewi. Nyidangding tibang umbut-umbutan Dewi. Tetela geuning, pamiarsa, bah aong teh ari ngaran aslina maah Cakra Gali, nyatana muridna Eyang Suryanu ti Lemtea. Badi ka mana, Ema? Sabot kitu, ti tukang yeun nyidangding, saurang jajaka anu keur mamanggul ka ai, nalek bari nyempet keun heulang ngeureun keun lengkahna. Rek ka bah aong, jang. Aya bah aong nga. Badi ka abah aong? Nya. Naha siga nu heran? Euh dupi ema, sahana bah aong, eta jajaka malik tumanya. Baraya keneh. Asa sono wimatak jauh-jauh ngahaja nepungan ti lembur Cimanyar oge. Euluh kiat keneh mapah tebi, ema? Ukin buru, eta kaina rek dipake, jorokna saurang lalaki anu keur milu ngomean imahna bah aong. Kelah, mang kieu aya anu nanya keun bah aong. Barayana, cenah. Welasan warga anu harita keur milu ngaromean imah. Kabeh oge katembongna rada kurang kerung mangsa jajaka anu disebut ukin ngomong kitu teh. Kasup Mang Apud jeung Kang Irman anu harita keur araya didinya. Urang diditu sakantena nyariosna, ema. Sadayana oge parantos aruningaun kana perkawis bah aong maah. Jangukin ngareret Dewi Nyidangding. Sok sanajan bari jeung rada kurang kerung alatan teu upati ngarti kana maksud kekecapan jang ukin anu samodel kitu. Antukna maah Nyidangding teu burung nuturkeun eta jajaka anu geus miheulaan ngalengkahkeun sukuna. Saasupna kaaburuan, gura-giru bae jang ukin maah ngecakeun ka INU di bawana. Ieu teh barayana bah aong, cenah. Jang ukin rutret ka Nyidangding jeung ka sababaraha urang warga. Bade nepangan bah aong salira teh, tanya Mang Apud, kituna teh bari ngojengkang ngadiukeutan.
Enya. Aya bah aonga. Kieu wari salresna maah. Baong mah tos ngalih ti ieu lembur, ema, celengkeungna saurang warga. Pindah-pindah ke amana. Barabat weh Mang Aput nyaritakeun perkara bah aong, ti mimiti mangsa aya dua warga anu teu puguh-puguh dumadakan teu barisa ngomong, nepi ka aya surat minangka cara amitna bah aong, anu bebejarek pindah ka tempat sejen. Sajeroning Mang Aput cacarita, warga oge loba anu pating celengkeung nepi keun kanyahona. Tibang kurang kerung bae ari nyidang dingna maah mangsa ngaregepkeun caritaan ti Mang Aput jeung ti warga nu sejenna teh. Kitu, ema. Alatan parantos katohyan jati dirina wipanginten matak anjeunna dugi keangalih ka tempat sanes teh. Mang Aput mungkas caritaanana. Jadi, ieu imah mah dibikeun ka abatur. Sumuhun, dipasihkeun ka warga anu tiasa disebatkeun pang teu gaduhna di ieu lembur. Upami kenging terang, ema teh sahana bah aong. Katalian keneh dulurwi. Teuing kapi naon disebutna, da kawilang pabaulit. Mang Aput jeung sejenna tibang nareutruk bari arunggut-unggutan. Ari Kang Irman, salila lumangsungna wangkongan teh, kita di oge katembongna teh siga anu keur nelek-nelek dedegan dinding, bari sakapeung rada kurang kerung siga keur aya nu dipikiran. Nya keun bae atuh ari memang bah aongna geus ewoh maah, rek ngulang dewi wi ema maah, cok nyidang ding dewi. Ari kitu, ti mana kawit teh, ema? Ti Cimanyar. Waduh tebi atuh Cimanyar, ema. Mending oge ngawengi heula di rorompok abdiwi, bilih kawengian di jalan ari maksa keun mulih maah. Moal da biurang keneh. Magrib oge geus nepi. Taya anu bisa nyarek kabeh oge ari nyidang ding kekeh poteu-keuh kana pamadeganana maah. Sanggeus amitan ka sarerea, antukna maah buragiru bae nyidang ding ninggal keun Mang Aput jeung welasan warga, ditutur keun ku Ki Wulung Sugi, anu ngan ukur nyidang ding anu bisa nempo kana jirimna. Pak, asa kenal ari ningal tina dedeganana maah eta jalmi teh, ceu Kang Irman, kalayan semuha harewosan ka anu jadi mitohana, mangsa nyidang ding geus ngiles dina palebah pengkolan. Saha? Siga dedegan istri anu sumping dina wengian basa si alam di iwatea. Eulo, karek inget Bapak oge, Jang Irman. Hayu atuh, urang susul. Teu dieng kekeun Dewi, harita keneh Mang Aput jeung Kang Irman patinggaredik seja nyusul nyidinding.
Rek kaamarana, Mang Aput. Jang Irman, celengkeungna seorang warga. Rek nempoan heula kaai keur pigalareun, tembal Mang Aput sakeunana, kituna teh baringan ukur ngareret sakeudeung. Sabiahna pengkolan, Mang Aput jeung Kang Irman mah tibang culang Cileung, sabab tetela ari anu disusulna mah geus teu ka tembong irung-irungna acan. Asa gancang-gancang teuing leumpangna teh, karek mah biu. Mang Aput niutup ni mantuna. Jalmi sakti rupina maah, Pak. Mang Aput maah tibang niutup bari semu hulang-huleung mangsa Kang Irman ngomong kitu teh. Ari nyidang ding jeung ki wulu sugihna maah harita teh geus jauh, malah maah geus rek nepi ka awates lembur. Waduh, abdi maah moal tiasa ngiring Dewi sareng salira nyimas, da pamuka papager goibna oge parantos sep, ceuk ki wulung sugih, kituna teh bari ngarandek heula. Eueuh kumaha atuh? Duka, nyimas. Da moal tiasa ditoropong ari bade nyuhun keun Dewi pamuka ka Raden Cakramaah. Siga nu bingung ki wulung sugih maah dina mangsa ngomong kituna teh. Jo ngenyana deui ari kitu teh amaah, kaula oge teu bisa ari noropong ki Cakramaah. Kumaha atuh, nyimas? Nyarek mulang sorangan wi kaula maah. Engke, lamun geus papanggi Dewi jeung Ki Cakra, buru-buru bejaan kaula. Muhun atuh, nyimas. Bejakeun Dewi, titip salam ti kaula. Sanggeus ki wulung sugih unggeuk maah, langsung bae ngidangding jojo relatan ninggal keun eta patempatan. Teu kungsi dilila-lila, sanggeusna nyidangding teu ka tempo maah, gancang bae ki wulung sugih oge robah wujud jadi cahya biureum, sarta anu saterusna maah ngabelesat murupancuhna hiji gunung, anu pernahna aya di kuloneun eta pilemburan. Dina mangsa anu sarua, ari di alun-alun karaton Walanggeni maah, harita teh keur pohara pisan sibukna. Rebuan prajurit pasulibreng enggoning nyiapkeun mangupaning kabutuhan perang, dipimpin ku puluhan abdi dalam kerajaan. Aya anu kabagian ngurus kuda, aya anu kabagian ngurus kareta kancana, aya anu kabagian pulanganting munjalan rebuan pakaran, jeung sajabana. Di antara rebuan prajurit anu keur nyiapkeun mangupaning kabutuhan perang teh, si Jemblong jeung dua baladna oge katembong aya di dinya, keur rariwruh sanggeusna kabagian ngentepan ratusan tumbak anu dikarunjalanana. Maneh geus yakin, rek ngamangpaatkeun mangsa perang pikeun numpes jelema anu geus mateni nyawa bapa maneh teh aa? Tanya si Ujat ka si Jemblong, kituna teh bari jeung harewosan pisan. Heueuh. Geus nancep dina patekadan aing perkara eta maah. Tapi, caan puguh milu ka medan perang jeleman oge, da geus kolot teuing atuh ari kudu ancruk sacara langsung kana widang peperangan maah, ceuk si Kuray. Heueuh ketang, nya. Ari ngagunakeun racun, da mumul geuning maneh maah. Padahal mah sarua hasilna maah ngalayang nyawa, tempas si Ujat. Hayang sina persis jeung anu kaalaman ku bapa aing, moderna eta jelema oge kudu ku pakarang anu sarua, sarta kudu nancep dina tarangna. Antep wila kumaha kahayangna, da sok kekeh jelema eta maah, ceuk si Kuray ka si Ujat. Tibang budak gadut sarta dulak-delek si Jemblong maah mangsa si Kuray ngomong kitu teh.
kalem, ku aing dibantuan perkara eta maah. Lamun memang eta jelema teu milu ka medan perang maah bakal leuwih hade, sabab pastina oge, ari din karaton maah keur kurang jelema. Si Ujat semu ngagonjak. Heuh, nya. Si Jemblong suraseuri Dewi. Sabot kitu, katembong Prabu Ruswana nyampourkeun ka alun-alun, dia bringkeun ku Kipatih jeung ku sababaraha urang abdi dalemna. Rek ngaroris kayaan sigana maah. Paroman Prabu Ruswana katembong sugema, mangsa muterkeun paneu teupna ka sakurilingeun kasipan pihak prajuritna di eta alun-alun. Alus, Kipatih. Mangsa balebat mimiti hibar, urang geus kudu miang, ceuk Prabu Ruswana, mangsa geus ngarandek leumpangna. Leres, Kanjeng Prabu, supados henteu panas teuing di jalana, sareng dugina ka aditu teh tiasa rada siang keneh. Sareng abdi mah yakin pisan deui, ku jumlah prajurit anu sakieu seueurna, moal sesah numpurkeun pasukan ti pihak Watu Bolong maah. Ari pasukan goit geus disiapkeun? Nuju diurusku Ki Jalamarta sareng ku Ki Mangkuranda. Bade dikirahkeun sadayanana saurna maah, da bilih ti pihak musuh oge seueur pisan pasukan goidna. Heueuh bener, ulah nganggap enteng kana kakuatan lawan sok sanajan katempona aya di sahandapeun urang oge. Aihanya, Ki Bojan anjeun maah dagoan bae di karaton, teu kudu milu ka medan perang. Keun, perkara ieu maah keur anu giarede keneh tanaga, ceuk Prabu Ruswana, kituna teh bari dituntungan ku ngajak nyarita ka salah saurang abdi dalam anu banget dipicuaku si Jemblong, anu tetela geuning ari ngaranna teh Ki Bojan. Sejang ngiringan bae perkawis eta maah, Kanjeng Prabu, datantosna oge salira maah langkung paos kana sagala rupina. Prabu Ruswana tibang umbut-umbutan, sarta anu saterusna maah muterkeun Dewi paneu teupna ka sakurilingeun alun-alun. Tuh, utusan parantos sumping Dewi, Kanjeng Prabu. Kipatih tutunjuk ka awang-awang, mangsa nempoan manuk alap-alap anu keur ka kalayangan ngadeu keutan. Prabu Ruswana tibang neuteup semu tatanggahan. Keulila antarana, manuk alap-alap nyirorot, sarta antukna maah robah wujud jadi hiji makhluk jangkung badak, kalayan rurupaan anu pikaseuneun. Persis pisan dihareupeun Prabu Ruswana jeung para abdi dalenna eta makhluk ngajegana teh. Kumaha, tanya Kipatih. Sanggeusna eta makhluk acong-acongan nyembah heula ka Prabu Ruswana. Pihak musuh maah geus mimiti gerak, Kipatih. Ancer-ancerna mah bade mapak pasukan urang di tapel wates antara dua kerajaan. Hahaha geus bisa kateguh tisa memehna, sabab pihak Watu Bolong oge moal mikeun ari wewengkon kerajaan anak kudu nepi ka raruksak alatan dipake peperangan maah. Sakumaha lobana pasukan Watu Bolong teh? Prabu Ruswana milu nalek. 3280 hiji, Kanjeng Prabu. Gemet pisan ngitungna sigana maah, teuing make kalkulator sugan eta makhluk ngitung jumlah pasukan musuh teh. Ari perkara kakuatan pasukan goibna kumaha, loba? Teu kungsi nempoan, Kanjeng Prabu. Sigana, perkara pasukan goibna maah, niangna ka medan perang teh rek ti indit pandeuri. Tapi, ari nurutkeun panalungtikan tina wangkongan sababaraha abdi dalam Watu Bolong maah, siga anu yakin pisan kana kakuatan pasukan goibna teh. Kudu leuwih hati-hati anak itu maah. Prabu Ruswana rutret ka Kipatih jeung ka para abdi dalemna. Kipatih jeung nu sejena tibang arumbut-umbutan. Jung, ayeuna maah geura indit Dewi.
Talinga keun gurak-gerik pasukan musuh, bisi nyieun pitapak enggoding mapak pasukan urang. Mangga, Kipati. Burinyai, geleber. Sanggeus nyembah heula ka Raja Jeung ka apatih namaah, langsung bae eja makhluk robah dewi wujud jadi manuk alap-alap, sarta anu saterusna maah ngageleber sejanohonan parentah anu dipercaya keun ka adirina. Ari jumlah prajurit urang aya sabaraha, Kipati? Prabu Ruswana neutup dewi ka apatihna. Kirang langkung 5.000 prajurit, Kanjeng Prabu. Hahaha, alus, Kipati. Sigana, moal hese-hese teuing meroh keun pihak musuhna ogi ari kitu maah. Tapi, ari kawaspadaan maah kudu tetep di nomor hiji keun. Kipati unggut-unggutan tandani ngabener keun pisan. Geus kitu maah paniuteup Prabu Ruswana jeung nu sejena muter dewi nempo keun rebuan prajurit, anu keur saribuku urusanana sewang-sewangan. Waktosna seet. Caat hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di komen, atanapi di share manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gereulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga dangu keun carios nyambung bentang pasantren. Nu tos sarepuh gengadangu carios ieu maah bakal kabawa Sangora Dewi. Kangge nu resep cerita silat. Mangga dangu keun amjar lawan Raja Bangsat sareng Rawarontek di channel YouTube Mang Augustin.